Duduk dulu dong, santai dulu dong. Duduk dulu. Mau kemana bunga teh? Biasa, keliling deh. Tadi nanyakeun Saha? Jiwong Naon si goblok nanyakeun atuh. babarawakan gak? Naon gitu? Tadi cara penting pisan dah. Bunga can dapat duit teh. Ke lamun tos aya mah dipasikeun ka bunga. Moal harerese ieu atuh mending geus alabatan ka saha wae kan pelanggan setia bunga. Nanti dikasihin kalau misalkan udah ada. Kan ini baru genan keluar, belum dapat duit. Ya, oke? Oke. Nanti sore ya, nanti saya bayar. Oke? Yang lain dulu aja. Iya, Ya. Dadah bunga. biasaan. Bunga bangke. Head deh. Abur kali itu lah. Tinggal jalma ditanyakeun Mang Ade. Eueun apa hiji-hiji acan. Salabatan jinto Mang jalma teh aing mah. Sidik aing ke raya perlu penting pisan. Di dieu cek aing denan. Aing nanyakeun kalau nggak jalma meni eueun apalan eueun nu panggil ini salabatan jinto Mang semihiruk teh. Nah naon sia datang-datang ka dieu kudu tuluy muru kusunu kitu koplok. Ih, Aing neangan maneh ka imah eueuh. nah, hek naon aing di tangan geus sia teu penting koplok. Cih, naon neneangan aing Raya kabutuh atuh Pri. kebutuh naon? Atuh mah tong dibeakeun kabeh goblok. Aduh nginum-nginum wae minuman aing. Haus nanti ditu aing leumpang. Sabodo teuing urusan si haus mah koplok meuli tuh goblok ka ditu tuh. Kali enggak nginum-nginum aing. Kakarek-kerek neangan duit nagenan sia teh. Ya. Aing aya butuh aing minjem motor sakedeung Pri. Cek aing ini. Ka mana? Eta aya perlu aing mau duit di ditu tuh. Da moal lila sia teh. Sakedeung atuh. Oh bensinan motor nagenan. Beak bensin aing tadi ek meuli genan. Oh duit. Tadi si bunga ka dieu genan lagi. Oh duit aing. Oh bensinan motor nagenan. Atuh kayak di bensinan ieu atuh Pri. Iraha sia ngabensinan. Unggal-unggal genan nginjem motor aing mah. Cek. Cek indit. Langsung padu bikeun we. Ngabensinan mah hantu goblok. Iraha sia. Tong dok disarwakeun yang ngeuti heula Pri ayeuna mah. Nah. Unggal-unggal genan kitu sia mah kain mah goblok. Padu nginjemna we ungkul giliran pas dibalikeun anjing. Bensinna geus eueuhan. Ditanya diatakeun tepugu tembalna sia mah koplok. Bener no ayeuna mah urang aya bawaeun di ditu. Eueuh bensinan lah. Motor genan eueuh bensinan. aja disuruh genan sia teh. Moal benar bisa ruksak motor aing diruksak di surung mah. Ya Pri. Kan mana teh nuker aya, aing nuker butuh. So, lamun dibalikeun mah aing keur aya mana keur butuh, da aing mah pedit. Ye, kudu inget. Buruk mah hayu we di luhur sia teh bisi pas keur ngagejret ka handap we kumaha. Lah, atuh da aing ge tulang-tulung genan kudu dedeleuh heula. Aing nulungan nu kieu patut mah anjing, naon manfaatna jeung aing? Moal aya kalakang musingkeun wae ka aing sia mah. Pri, kapan aja mama aya dua. Naon? Hiji dipusingkeun, nu kadua mau pusing sia teh milih nu mana.